Nah sih ya. Banget ya kita awat tau. Oh baik. Saruan ka banget siya hikman bawa siya. Ora siya. Cia, nyawa tidak banget siapa senawan? Naon, Bob? Hah? Ah. Sita. Kejar koneng. Itu truk siya. Mas mending aing makos ranger koneng daripada sia. Tah, sakos joker tah, sesiran sorangan. Jelas. Calang sia. Rob, aing buka pertanyaan jeung saya. Pertanyaan naon sia? Yang sabun mandi teh sia. Sabun mandi. Nyawa aing mah. Oh, ayo kieu nya. Tina sabun mandi kan? Nyawa. Kumaha cara manehna mandi? Geus lah, pikiran ku sia tah. Ayo balik heula, modal yang tekotnya. Kayak yang gede deui. Sabun mandi. Kumaha carana manehna mandi? Ieu aing ge manggil. 9 datar. Pertanyaannya, keharmonisan rumah tangga adalah selingkuh. Ya 7 kotak. Pertanyaannya, hal terindah ya dalam hidup adalah kacang pirit. Nih ya pertanyaan aneh yuk. Hewan apa yang diciptakan dari logam? Pancet mal mungkin. Boyop mal mungkin. Iya right. Bukan ini nahuan. Keluar lah. Sabun mandi. Kumaha cara namanya mandinya? Si Arok itu tumben manehna aya di pos. Tapi kedeungker mikiran naon eta budak. Hei Arok, Heh, sia nganggo gue wae aing ke fokus oge. fokus sia keur mikiran naon kitu. Ieu ti aing kita nebak teka-teki ku si Bobby ya. Heuh emang keur mikiran naon sih? Ya, kieu ti. Saya nyawa sabun mandi kan? Heuh nyaho. Nyawa. Heuh. Ya, kumaha carana manehna mandi? Coba cak lieur dah, emang lieur. Naonnya? Nyawa aing ini gawe aing mikiran kos kitu. Sia mah, tiduang lemah. Bete ini macam koran sugan weh manggil viral. Berita duka telah terjadi pengeboman di Kolombia mengakibatkan 5 ekor ayam tewas dan dilarikan ke rumah sakit. Kelo tragis amat ya. Aing modalnya. Buset, itu serok keur modal nih menghayati. Tenggor ku aing Weh. Goblok si Siti. Salah. Ngono semodal. box ya. Salang sia aing ngono modal ditenggor. Si Bobby cebok-cebok ke. Geus aing beta yamum. Ih, stres ya. Wo cebok tayamu. Ya bisa lah sia mah. Nah, sini tuh bisa. Di mana gitu sia? Terus di pas aing Bob. Di pos. Heeh. Sarok kayak kenapa di itu? Aya gerakan ditutup sia karunya sia eta budak tadi mikiran tebakan ti sia. Eta budak pelongo-pelongo teuing nya. Ih, aing naon bunuh kitu di pikiran aing. Nepi ka kelek naon tuang ge mah kepikiran aing eta mah. Sia mah Bobby tebakan naon bawa aing ge kuat liar pikirana. Oh, mikiran ti. Berarti saya pelongo sarua ka si Arok.
tragis amat ya non deui cenah. Telah terjadi kebakaran di rumah sakit Cikupret yang mengakibatkan 250 mayat melarikan diri. Ji, mayat melarikan diri. Lemah modar bisa gemoal melarikan diri. Teban nerima berita. Yo, pertanyaan, hewan yang terbuat dari logam hanya Bukannya amat ya koran. Pantes we bangke cumi datang. hai siap pang nih dia pang. Bantuan aing pang, saya tes liur sama kakak itu. Isian ku saya sorangan, aing keur sibuk maca koran, nempuan berita. Pang ya, bantuan aing ya. Ayo aya pertanyaan ya. Hewan yang terbuat dari logam, naonnya? Kira-kira. Hah? Hewan terbuat dari logam, asa karakadenge aing. Hah? Apa? Asa karakadenge. Asa karakadenge. Asa karakadenge. Oh, bener sepang. Nyawanya. Jelis yang benar-benar diseruksak. Nah, berita anyar yuk. Seorang ibu di rumah sakit berhasil melahirkan anak. Wak. Kedeng heula itu maca berita ya penting. Nambahan datar lapisan yang menyelimuti gigi. Nah, pang ya? Bodoh amat terserah sia. Pang titik deh ya, tangguh. Ya Allah ya budak. Coba saya cicing mereka maca berita ya. Enam kotak, Pong. Lapisan yang menutupi gigi naon, Pong? Lapisan yang menutupi gigi jigong. Benar sepong nyawan. Jagong. Bener-bener mah budak aing ngomong jigong, lain jagong. Seorang ibu operasi sesar karena melahirkan Semen. siang agak waing wae ke maca koran oge. Kamar sepong. Kabur euy. Ya tanggung. Bodoh amat. Siap. Rob. Kumaha geus pikirannya sia? Pusing aing bos. Tadi kau yang pikiran, tapi kepikiran. Deui broon. Nepi kapir aun dagang galon ge bakal tebak-tebak sia. Mampir awan dagang gaun nih, Bu. Ai sia, mesti pikiran deui wae. Saya udah orang udah. Yuk. Itu. Stres ya gitu. Cocok ya suasana adab di maca koran. Jenazah disembayamkan di luhur kenteng. Gelo yuk. Nyolatkeun nu maot apa ngomean nu bocor? Pong ya, 5 kotak. Ya awal anak teh ya. Pertanyaan anak ya pong pertanyaan apa? Penyakit naon paling berbahaya? Astagfirullah. Saya teh capek di nutur-nutur aing wae. Aing teh keur maca koran, Kong. Cicing heula saya sakodeng matu ulang ngesokeun aing wae. Oh, Pong, 5 kotak. Awal anak teh ya penyakit berbahaya naon, Pong? Torek. 5 kotak, Pong lain genep kotak. Torek eta teh 5 huruf. T O R E K. Torek. Lain 5 huruf, lain genep huruf. Ya. S A N T E T. Genep huruf eta mah santet malah 5 huruf. Ego saya itu sekolah lain. Aing ngomong torek, lain santet. Paehan we dia kusia kokong. Nah, mun kitu lebih halus, Pong. Oh lah ya, aya batu ya gentoskeun kena sirah aing. Ikhlas ridho aing. Jeung nah ini batu, Pong. Tah ceuli siap pampetan deui. Mah tinggal-tinggalkeun wae sama Pong, capek nuturkeun sia. Bari nages ya harek naon nuturkeun aing. Minta henteu aing ning tuh, bapak sia gantong. Oh, atuh Pong, ayo. Sia harek naon sih nutur aing wae. Bener sepong, bisa sia jago mah lagi. Bener naon, buat samun naik jelema ku geus diasupkeun kena pangbeasan ge dah.
Mana deui? Iya. Pak, kumaha bener nyawa tuh Cideyo, di bara deui yo. Tuh ya, Pang ya. Ya aing mah lieur, tam ning saya isian we koran aing ye. Nah, buat nu jelas sih, Bang. Bener ya, Bodoh amat. Ih, budak dua apa gan ada ribut weh. Weh, Pang, punah sih ada ribut baik. Lah percuma ti kurang dijelaskan kayak mau ngerti kena perasaan aing. Karena semua orang hanya ingin tahu, gak mau peduli. Ngomong nansai, Pang. Jelas teh, bantuan aing atuh sama. Bisa tetes ya. Gaya sia boga otak kurang sangkop. Jadi isian TTS tingali. Ya aing mah budak ngadon ngalirkeun aing doang. Entah meuli we, Pang, tibang TTS ya mah. Eueuh, nu ditah meuli eueuh. Garing lah, nyari bahasa. Stres artinya sih pokoknya. Oh, si Pang mah stres, tapi lebih stres dari sia. Tuh, Pang, si tiga nyahoan sama. Nyahoan naon sih aing nanya nyahoan naon? Saya bolot misalkan aing wae sih. Gas lapang, nikmati aja. Semuanya pasti ada hikmahnya. Hikmah weh, nu aya aing peh nangtung. Bob. Duit tuh, Bob tuh. Bener sih ya. Tajam sih kana duit mah katana. Gas, lo ngomong cakap Bob. Heeh. Bob, udah kita roblok detik. Ai sia kunaon sih ra dicarekelan gitu. Iya apa enggak? Paling kali bagi duit ngisi Bobi. Lagi cokot wae. Bang, kita tarik ku bocil. Gugupnya. Siapa? Matana hejo sih karena duit. Saya mah lagi ke ngambur, Pong. Itu mah duit mah itu bro-bronya. Mangkana sia gawe ge, rek garawe mal sia. Wah, serius ya, Pong, gawenan ya. Ngaget kentang kacau kusik itu. Coba kaget jantungnya supaya murah. Jelas ya nya. Ayo serius, Pong, sama teu cerik sah. Nah, Pong, Kayak nomor datar deh ya. Pertanyaannya sebutkan makanan yang paling enak. Nah, Pong. Ibu udah pulang sih, Pong. nyaho aing ge sama tadi tukeun aing sagala 6 mendatar, cenah 5 mendatar, 3 mendatar, lila aing banget setrika ya beh datar. Dak, bantu aing mikir dak berak ge. Kali udah. Percuma lah dia mongkin ka sia mah. Kapiran, mau asup-asup. Nyaho sia. Sayang nyaho, 6 mendatar. Yo, kembali nyaho nya. 6 mendatar makanan yang paling enak. Yo. Sop tai. Ah, ya. Ya, bener iya nya, bener mendatar itu. Sop tai benar. Tuh, sia. Nah, bener sabab eta teh kesukaan aing, Bob, teman. Ihi, pantesan otak sia kos da orang kanan sok tai. Ah, ini pemenora Bob, ini hawan. Kasaan ge, mantap sia. Ihi, sudi najis sing ngasan sok tai. Geus Pong, tuturkeun we, asaan sop tai he, Bob. Enggak, ai kayang sawat tuturkeun wae nya, heuh. Ayo ka. Ihi, sabener rasa sih lu bego. Iya aing. Pong, jadi dah ya. Ya, tanya anak, ikan apa yang di darat mati, Pong? Naon sih sia kabeh ge lauk mun di darat pae. Kotak, Pong, 4 kotak ya, cideui, 4 kotak. Iya. Udah disoekeun terus saya capek-capek. Nah, 4 kotak 5 sempurna. Teteh saya disoekeun PA capek-capek nang isian. Oh. Udang, seteng woi. Kolor wae, udang. Sian, Teka-teki naon emang sih? Ya, kieu teh. Sanyo sabun mandi kan? Heueuh nya, Ho. Ya benar. Heueuh. Ya, kumaha sia carana sabun mandi? Mandi. Masih. Sian. Waduh, tragis amat ya, non deui cenah. Telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Cikupret yang mengakibatkan 250 mayat melarikan diri. Aduh. Jih, mayat melarikan diri, jelema modar sebenarnya. Sian. 6 datar lapisan yang nanti. Sian. Ibu udah pulang sih, Pong. Nyaho aing kita tadi tur kenal we segala 5 mendatar, 5 mendatar, 5 mendatar, di lain 8 setrika ibu ngata datar.
Nge-rap semua goblok. Keren. Datar. Dasar bentar. Kasih tanya sih. Uncle Muto deh. Action. Ibu udah pulang sih, Bang. Tenyaho aing ge sama tadi nuturkeun aing sagala genep mendatar, 5 mendatar, 3 mendatar, dilalila ku setika ieu beungeut sampai rata. Dak, kudu dak bener nyawa ayo, gini pendatar dak, naon dak. Sia mikirna mana?